أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirani. Amma ba'd. Langkung dipayun mangga urang pajatkeun sugrianing puji ka Gusti Nu Maha Suci. Salawat miwah salam mugia kalimpahkeun ka junjunan alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluarga Nabi, ahlul bait, para sahabat, para tabiin. Kaituna ka umat Kanjeng Nabi anu mudah-mudahan urang sadayana ku wasilah ahli sholawat, wasilah ahli silatul rahmi, wasilah ahli silatul ilmi, urang sadayana kaangken umat nu kengeng bakal syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana tiasa penak di sareng dinten Khamis, mana dinten Kamis mana ieu dinten sing janten saksi ka urang sadayana. Dinten ieu teh sing janten saksi maksudna kieu nya gege kan ditaros da urang mah tos teu tiasa nyarios engke mah panangan sampean nyarios sareng saksi sareng sanes. Tah dinten ieu teh ke meureun teh setiap dinten teh sok diange pangaosan cenah. Eta bakal kitu. Komo istiqomah nya. Mudah-mudahan tiasa ke dina yaumil mizan urang sadayana berat kana kesayan nya. Tadi dina surat Al-Baqarah simkuring ngahaja dina muqaddimah dibacakeun. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan nya. Kunaon ieu Ramadan make disebat bulan anu begitu luar biasa. Di antaranya alladzi unjila fihil Quran. Nyata bulan Ramadan teh bulan ditulunkeunna Quran. Bulan di mana ditulunkeunna Al-Qur'an. Maksudna kumaha ya diturunkeun Quran teh sakumaha? Diburageun Quran ka handap. Aya Quran sapertos ayeuna dibukukeun ka pungkur mah tacan aya Quran kitu. Sanesnya bahkan dina ieu kitab diterangkeun turunna kana ka langit terendah. Ti Allah teh nya turun Quran teh nya ayat-ayat Quran kana langit terendah. Tah turunna eta teh henteu sakaligus deui, bahkan terang hampir 23 tahun diangsur ke Kanjeng Nabi ngan turunna sageblegna dina sasi Ramadan. Nyata kana langit terendah dina sasi. Sami da kitab-kitab kapungkur oge sapertos. Aya disebat kitab, aya disebat suhuf nya. Ari suhuf mah kangge Nabi na nyarira kitu nya kangge ieu teu kangge umatna. Sapertos kang Nabi Ibrahim gaduh suhuf nya. Bahkan aya Al-Qur'an suhupi Musa ya. Aya dina Qur'annya suhuf teh sami sapertos kitab nga eta mah lembaran-lembaran kangge dirina nabi. Suhupi Ibrahim wa Musa tah Nabi Musa mah gaduh suhuf gaduh kitab. Tah Taurat ge dina sasi Ramadan diturunkeunana mun telepat mah kaping 18 eta mah nya. Sekitar gitulah. Terus Zabur oge sami genep Ramadan diturunkeunna. Injil sami dina Ramadan lamun telepat mah Injil 10 Ramadan mun telepat. Nah Quran ge sami. Jadi sadayana kitab suci
ti Allah teh sana diturunkeunna dina bulan Ramadan. Tah di urang mah matak sok aya nuzulul Qur dinten sabaraha eta? Kaping sabaraha nuzulul Quran? 17. Tadi urang mah 17. Quran maksudna dina dinten eta teh Quran teh diturunkeun ka langit rendah. Henteu langsung sadayana, dapan wahyu mah nuntut ka Kanjeng Nabi. Bahkan eta Al-Qur'an wahyu Al-Qur'an sampai ka 23 tahun lah, 22 tahun, 20 sabaraha lah, kurang lebih 23 tahun. Nah gitunya. Ternyata dina sasi Ramadan teh mantak disebat bulan luar biasa di antawisna teh bulan diturunkeunna Al-Qur'an. Naon Al-Qur'an teh wahudal linnas, ya, petunjuk kerjalmi. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Jeung eta petunjuk eta teh kana pembeda antara petunjuk jeung naon lah furqan teh. Wal penjelasan lah pembedaanna aya dina di ieu. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Penjelasan-penjelasanna aya dina penjelasan petunjuk kumaha sareng ieu tah dina mantap Quran teh mantak disebat nanti naonnya petunjuk teh laras nyata kedah apa ada kadang-kadang petunjuk rek tiasa jantan petunjuk kumaha lam Al-Qur'an saukur dibaca hungkul nya. Nah atuh da abdi mah sanes ahli tafsir, abdi mah sanes ahli bahasa Arab, tong hese mantak hoyong jadi petunjuk mah lebak mereka pangaosan ya. Dan segala di setiap pangaosan bade bab fikihna, bade bab muamalahna sadayana tina Quran. Mantak anu bakal kenging petunjuk mah anu sok ngaraos. Oh gitu. Oh gitu terang walaupun modalnya bebanung kuping. Ieu mah hoyong nyebat Quran hoyong janten petunjuk ngaos tara nya. Komo maca nama pirang-pirang aturan teh maca salit walaupun teu apa sadaeranya langeuning pangaosan dan sadayana petunjuk menurut dina Quran dijelaskan dina kitab-kitab sadayana kitab ge sumberna mah tina Al-Qur'an ya. Anu para ulama mah pan pinter dijabarkeun dina kitab duya ka pikih-pikih. Tah mantak leres kamari man pariha sing saja mun teh aya hadis dukir sing sajalmi anu hoyong ka surga nya saala qaul talikon ilal jannah teh anu sapertos mapah ka surga mah anu mapahna ka majlis taklim leres da bade mileran surga ka hiji pahala pi surgaeun kadua mun aya mun papatah salit nya tah kitu pentak leres urang mah sadayana mudah-mudahan ya Allah sing diistiqomahkeun janten ahli silatul ilmi nya silatul ilmi teh hana silaturahmi hungkul sasalaman urang silatul ilmi ya ilmu gitu tah seperti segitunya diantara bahkan Kanjeng Nabi urang teh sadayana ulah sampai ka ngalewati Ramadan tapi urang teh masih keneh teh perubahan cenah keur mah kamari cenah aya nu nyinggung muludan tapi teu aya buktosna rajaban teu aya buktosna kade bisa kieu saum tapi aya boktosna deh bisa gitu lantaran saum itu riadoh latihan minimal ayalah salit 0% oge gitu. Nah urang sadayana bulan Ramadan teh bahkan disebatkeun di dieu ya aya hiji hadis ya tapi hadisna umum oge saur Kanjeng Nabi rugi ma anfu rajulun rugi ma ambun nyuksruk pangamung disuksur pangamung lah eta teh nandakeun karendahan jeung kahinaan matak dina sujud paling rendah urang berhadapan nya dina sujud nah lantaran sujud mah pangamung pekalpon mastaka anu kurang diagung-agung payun dina nalika sujud mah ditutupkeun tapi mah dihajai sujud mah ai rugi mah dikira disundrungkeun dibebas kieu ta ya bahkan di dieu maknana teh anu kahinaan sareng cek Kanjeng Nabi mana-mana anu terlebat kana kahinaan jeung karendahan eta rajulun indahu abawahu
au ahadahuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisa babihil zannah. Tah, moal apalnya lamun teu bebandung kuping mah. Teu kedah apal ari mustami mah ngan oh pasti setiap ngos dihartoskeun kecuali di pasantren mah kadang-kadang di pasantren ge di logat dia. Tah, anu rugi anu rendah anu hina teh di antawisna lamun aya rajul teh jalmi si rajul nya nalika aya abawahu kedua orang tuana au ahadahum atau salah sahijina misalnya ngantunkeun nah falam ya'mal fi haqihima amalan yadkhulu bisabil jannah tah keur aya eta teh teu tiasa ngalakukan atau beramal nyumponan hak-hak orang tua orang ku amalan eta nu tiasa ngalebetkeun kana surga misalnya kilah urangnya nya mau aya keneh tah urang teh memang tuh maksudna ge aya mamah tah nya atau ahad kudu di urang mah kudu dimumule atunya atuh dieu malah do disebatkeun mumpung aya teh nya kedah dipikanya kedah di ieu tah nya lamun disia-siakeun cenah eta termasuk jalmi anu hina jeung rendah teh nya tak kitu nah, mamah hiji-hiji nah kadang-kadang da ari sabumi mah kadang-kadang keur ieu namina ieu mah nya namina gelas jeung eta mah patekto kadang-kadang tapi ulah rami kitu nya urang minta ampur aja saja namina sok lah namina sa ieu pasti paket rok wae ngan ulah sampai ngantep tah mun sampai ngantep wah diantep we bahkan poho-poho acan kade eta lebetna karugi mah anu jalmi anu rendah anu ieu keur aya teu dimumule ya. Bahkan amalan eta tiasa ngalebetkeun surga rugi mungkin. Terus anu kadua anu kalebet kata rugi jeung hina teh anu hina jeung rendah teh rugi ma anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfaralah tuh. Hina jeung rendah lamun nalika tos lebetna bulan Ramadan eta bulan Ramadan tamat nya. Tapi urang teu acan dihampura ku Gusti Allah. Ramadan teh lewat hungkul weh nya. Teu aya urang teh teu pantes lewat unggul da urangna teu ditingkatkeun meureun amalna mantakna mumpung dina sasi Ramadan mah tapi ka bobo lagi jadi ibadah tuh nya bobokna dina sasi Ramadan menjanten ibadah an kade ulah da cek ajengan cek ustad cenah mun bobo ibadah teh bobo ge puasa teh sare we sanes kitu ieu mah kieu kudu pemahamanna kudu banding terbalik atau kumaha bobo na geus diganjar komode teu bobo kitu we balik mah tapi nya kudu bobo mah da karena usul mantak pre pangaosan teh kitu komo enjing-enjing mah keur majeunna tunuh kena dah dibalas di Ramadan mah bobo deui lagi ibadah lah bisi kedah kitu nya ulah nam kuda istirahat komo zaman Covid kieu mah sim kuring namanya divaksin gitu ya. Kadang-kadang lulus kurser bobo bahkan tadi teh bobo heula mas lah jangan gitu tos dua kuai guru mah da kedah dengan kumaha ge informasinya ya masa ya insyaallah dina dinten dina sasi Juli mah bade dibuka sakola teh da karunya budak bisi barodo bisi balalat lamun teh dibuka geus sataun leuwih bisi ieu matak ayeuna mah bade insyaallah pemerintah tos bade ieukeun pidoana teh sadayana bade dibuka hawatosnya ngan syaratna da sim kuring mah guru agama anu tiasa ngajar teh anu kudu divaksin atuh sieun-sieun oge sim kuring divaksin terus 2 kali alhamdulillah dengan bunya lah divaksin mah syariat ya syariat penjagaan alhamdulillah ngan hawana kitu cenah leuleus tunuh nya ngan eta ge da teu sembarangan divaksin ya ieu mah informasi bilih da engke cenah saurna masyarakat ge bade
Lamun nuju divaksin ulah aya nu disumputkeun, maksudna tina panyawat. Pernah anu sebatkeun dan jantung, mah komo anu 60 tahun itu mah insyaallah mau divaksin ya mah. Teras naon lah keluhan kedah diekeun. Komo darah tinggi ya teu wantuneun. Mantap urang sadayana kedah diutarakeun. Nah, ya. Wih deui nah jadi kadinya nya wios iklan vaksin mau tidak mau kudu divaksin. Nah janten dongkapna sasih Ramadan lamun urang eta tamat bulan Ramadan tapi urang sadayana teu dihampura ku Allah teu dimanfaatkeun eta bulan nya. Eta sapertos tadi teh ambeun dibandingkeun sapertos anu teu ngamumule kaya Ibu Rama sami kitunya. Nah, mantakna urang sadayana alhamdulillah mudah-mudahan ieu Ramadan dongkap Ramadan urang angge makan kita saya ngomong Quran teh kan diturunkeun teh dina sasih Ramadan. Lamun tiasa ieu mah lamun tiasa tamat atuh sabulannya minimal sadinten sajuz tuh kan sajuz sadinten. Tapi ulah disakalikeun ari can tiasa mah dituntut tos netepan sabara lembar sok we dibagi. Lamun tiasa mah bulan Ramadan teh da kumargi bulan diturunkeun Al-Qur'an urang sadaya tiasa hatam. Minimal teu tiasa hatam ge tiasa seueurkeun maca Qur'an nya. Ibarat kilah lamun disebatkeun bulan ayeuna teh ulang tahun Al-Qur'an, tah berarti urang kudu ngado. Mun namina ulang tahun kudu ngado. Naon ngadona? Seueurkeun maca Al-Qur'an dina sasih ayeuna tanya atau hatamkeun. Teu hatam ge lah minimal biasana dina bulan sanes mah teu muka-muka acan aya memuka gitu. Walaupun nu diaosna Yasin teu naon yang penting mah nya karena mun tiasa mah surat nu sanesna. Ada epalna Yasin teu naon lah. Yang penting seueurkeun maca Quran. Tah sapertos kitu nya. Bahkan luar biasana ieu terakhir ieu. Luar biasana tadi mah tos lebet kana sasih Ramadan nya urang sudah. Aya hiji hadis anu luar biasa tiasa ngamotivasi ka urang. Saur Kanjeng Nabi, man pariha bidukhuli Ramadan sing saha jalmi pariha teh bunga ya. Pariha teh bunga. Rasa bunga. Sing saha jalmi anu pariha rasa bunga bidukhuli Ramadan dongkapna bulan Ramadan can saum ya karek ayeuna meureun asik puasa. Nah, sekedap deui puasa bunga harek puasa teh nya. Taman pariha biduhuli Ramadan cek-cekan yang Nabi haramallahu jasadahu ala nironi. Diharamkeun jasad urang kana neraka. Teu acan saum tah karek bunga. Asik Ramadan kemah Ramadan teh pahala dilipatkeun ngaos oge pahalana seueur. Teras urang tiasa sahur ngalatih tahajud. Teras tiasa seueur maca Quran dina tadarus ngalatih kana ngaos. Bunga kitunya sieun bulan Ramadan ieu. Nah, ku bungahna kitu tos diharamkeun jasad urang ka neraka. Berarti moal ka neraka haram neraka ke urang. Bagi jalma nu bungah nalika mayunan Ramadan. Tapi kade ieu hadis berbanding terbalik. Berbanding terbalik teh kebalikanna. Sing sajalmi anu aing Ramadan kecan meuli naon nya kecan lebaranna kudu meuli naon. Tah kade bisi kalebet hadis terbalik. Aduh ke meureun lapar urang kudu nahan lapar. Kade tah ku sikap kitu ke bilih lebet kana hadis banding terbalik ieu nya. Tadi diharamkeun berarti teu diharamkeun. Mata minimal walaupun lah ngadoa we ka Allah, ya Allah sing aya rezekina da Gusti nu beunghar mah da simkuring ge sok kadang-kadang duh budak makin gede loba kahayangna tapi ya Allah da Gusti nu beunghar ti mana we yang penting mah lamun teu acan mah Allahumma tuh ya di mana butuh aya gitu we lamun teu aya ya teh tah kudu kitu ulah sampai ka aing Ramadan mah kudu kaluar meureun ieu teh balanya teh kudu namahan da pan sahur can magrib ya bangkis rek lebaran kudu meuli baju ku kitu kade tah bilih kalebet kana hadis tadi bandingan terbalik urang jadi halal karena neraka uzubillahi min dzalik urang kedah bingah we bahkan tah kolot kapungkur mah nya
kosepuh kapungkur bunga eta teh digambarkeun sok kana papajar teh eta dari sepuh kapungkur mah teu apal hadis tapi kalau dilaksanakeun kitu nya sami jeung hadis kalau dengan biasana orang bunga teh orang papajar mayor minimal mayornya nah kuluna mah mayor ayeuna teh aya desa mayor teh atau minimal bunga lah orang komana penutupannya tah dibagi jamu teh mah dibagi takeun eta mah itu ieu mah saja ieu mah bungahna Ramadan lah dalam rangka bungahna menyambut Ramadan eta jamu ayeuna jamu we sesalalai sesanawannya aduh simkuring mah teu tiasa naik nya karena tanggal mah ami warang kan usana ngantosan ngadang ieu we ngantosan sanes ieu. Nah alhamdulillah beureunya tah ieu mah terakhir urang sana bade mayunan sasi Ramadan. Minimal urang gaduh rasa bingah nya, gaduh rasa bingah tah. Urang bingah eta ieukeun atuh digambarkeun rasa bingah teh atuh teu mayor-mayor urang teh bingah ku sikap bingah. Aduh ya Allah bade Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ieu teh sing tiasa dosa-dosa urang dihapunten nya, terus nambahan amal. Yang mudah-mudahan sing aya wiswana kitu nya urang sadayana tah kitu. Teu karaos tos hampir setengah jam bila bade diteraskeun ngan beureun sim kuring da atas nami keluargi meureun di dieu keluarga Riyadul Zannah itu namina teh majelis taklim teh Riyadul Zannah nya. Sim kuring gaduh masad mudah-mudahan ieu teh bade aya nu ngabantos kan mudah-mudahan janten pidua di sadayana hoyong ngomean majelis taklim teh nya urang rada ieukeun lah papanteskeun. Nu kaduana meureun sim kuring ngaturkeun nuhun pisan bingah nya. Bingah sim kuring mah bade ngaosna saalit seueur tapi teu pre bingah sim kuring mah nya. Bingahna naon ieu teh selain ka pahala ka urang sadayana ieu ge pahala ka almarhum pun bapa nu ngadegkeun ieu nya mantap sim kuring mah kakah kumaha oge moal pere mah nya. Bahkan kahoyong mah tadi teh teu diprekeun ngan bisa disangka aneh gitu mah urang mah teu guyub jeung batur disangka aneh gitu nya. Hoyongna mah teu pre sim kuring dengan ada di batur ge pre mah nya di urang aya. Nah insyaallah mun mudah-mudahan urang gaduh wiswa nya gaduh wiswa engke pernak deui dina saatos lebaran tamang kewe diinformasikeun meureun beja kan mudah-mudahan ya selama amalan ieu majelis taklim selama 1 tahun kapengkernya sing janten investasi akhirat kangge urang sadayana nya amin da urang teh naon atuh amal teh netepan geus acan sampurna mudah-mudahan ku amal-amal sapertos kieu anu tiasa nyalametkeun urang tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pamaksadan jamaah sadayana sing dikabulkeun ku Allah nya. Anu gaduh hutangna, anu gaduh karipuna, mudah-mudahan sing gampang. Insyaallah yang penting kieu gaduh kudu yakinan urang mah caket jeung Allah. Nah naon gumantung we ka Allah. Mun Allah tos resepkeun hayang naon ku Allah pasti dipasihan. Kan urang na ieu kudu ningalikeun supaya dipikaresep ku Allah kumaha. Insyaallah ahli majelis taklim mah bakal dipikaresep ku Allah. Amin. Mun sakitu teh sim kuring meureun atas nami kula hapunten bila aya selama ngaos sim kuring aya cariosan anu teu seneng sareng hati anu lepatna kabodohan sim kuring leresna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mamahoge sing kenging ganjaranna sadaya jamaah sing kenging ganjaranna sagala pamaksadan urang sadaya diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.